Ranginang sesa hajatan lawang kosing kawinan jeung si Lela. Na 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 munjal pareng geus ye. Ada kan munjal atau main. Saot ya. Budak di kemana buah? Masa kamari si Atang diizinkan layangan cenah. Gunaan si Otoy. Ya lumayan bisnis. Tapi pun lah. Hampir-hampir yang tabrakan. Pugui geng geus. Sia malu melempang nungkruk bae, dong kadal buntung. Botol. Sia leutik-leutik ngeles na bisa bae. Ngeles kumaha Aceng? Pugu bener sia malu ngomong sok yang menang bae. Tunggu saya botol. Sia mau kitu ge diomongkeun bae. Gila aing. Matak mah bohak awak sia. Lah, yang menjeng kolot main menang sorangan bae. Gede gembol. Tak ngesang be ngomong teh ya. Aing dia. Tay. 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 Kemana jelema di kok gero-gero. Tay. 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 Ayo, buka lagi. Tay. Mana ya? Tay. Jelas. Kotok. Siang aing kena bae toy. Kumaha mun suka aing coplok? Pasti mah kagetnya mau kotok. Ngajeding aing. Kaget suka anu coplok. Bisa jadi toy. Siapa? Semana nun? Teangan koin. Gero di imah sasaha nembalan. Wah kima, aing mulai di imah Ceng. Subukeun geus aya di leuweung. Sia kaluhung cibuh nyungcung. Naon toy? Biasa Ceng, nong puyuh. Prek kandak, awan kana puyuh teh ya. Nyoktrok dong kana keong baing mah. Juk naon ngeun? Tumen-tumenan ya si aya nyamper. Bahasa kamu teh sia tah diizinkeun layangan toy. Lumayan ye. Ngeuna di si Atang teu ngeuna di sia. Komo ninggang aing mah. Sia kumaha toy? Sia ngomong teh geuring ku biwir. Aing ngomongin sia mah sok rubah rabe. Bisa diajak makaya. Sia boga pakayan naon nun? Bukan lagi nama dibaldina doang. Ceng. Teu nyambung aing ngomongin sia mah. Terus lain suka jero. Yang dari beuteung lapar. Bodoh. Dikunci deui. Mak. 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 Wah, hakan tak sia lebok kuncian. Lebok tali. Hakan. Nahan dia lah. Aing ge boga lowong 2, Meng. Lebok. Lebok tak. Kenapa nyusun naon bakal leuweung? Gila aing. Nya ge lapar budak, beulnya aing dong beul musuh bae. Jelas. Ini interaksi noble. Congcat. Aduh. Husuat sih Ceng. Ngenaikeun radio. Ngenaikeun saanan. Biasa ya, Mas Caudri. Beneran kalak mulai ya. Seakan-akan udah dihakan ya. Gimana gitu? Terus di sawah aing tah. Rajin amat sih tumben. Ya mah Ceng. Teu rajin mah. Dik saha deui lain aing mah. Budak kamaranan? Karak dia mah tadi aing panggil si Otoy di jalan. Ju kumaha?
Jadi tuh nyeun layangan teh ya. Waduh, kumanya? Tuh nyawa si Otoy. Tadi kok ditanya, lu terlihat baik aja. Tuh pan Saryama. Aya bae alasana. Sepejakeun ke si Otoy. Lamun teu dijieunkeun layangan, bebayan kitu poe. Anget budak itu doang ge. Aing boga baturan kabeh sarengkleh. Lah, laju nama lain. Untung si Noble, sok ngahibur hati aing. Geus kieu ka mana deui, Pak? Karesel laju nama. Ngingkrik di bela. Gara-gara mah aing yeuh. Dan usah lain dina salang. Aku loba uci. Sakunaon toy? Nyanyi sorangan bae. Kunaon. Gara-gara sia tadi ngajak aing ngomong. Sama aing bebek uci. Ganeng sia, pan marana ka aing. Undang gandeng, bungut sia tadong amben. Heh, atoy bandil. Nya ge lapar dak. Atuh kira-kira bae sia ngomong jeung aing teh dong ngomong jeung musuh. Sia. Aing ngomong sok dong kolot. Tadi ganti udah sama aing. Tuh gen sia mah, sok teu jelas. Usam eueuh, tangga gantian ka aing. Tuh sia mending cokot jung, pas jalan aing tarang au ku sia. Sekalian tah cocol jeung sangu. Kira-kira sia mah Aceng, aing teh dar jeung delan. Kunaon toy? Pas sia dar jeung uya yo. Mending dar jeung pais delan tuh, supaya di au ku sia tah. Stop. Stop di manana, Boa? Nu aing kayak beget aing hideung. Los teuing toy. Beungeut sia mah hideung ge, geus turunan ieu. Lah aing ngomong sia mah sora liurna. Lapar aing, daripada ceuli sia kok aing digegel. Waduh. Saya ngomong jeung beureut sawah mah. Lah, aing. Sorangan bae. Kita kemana deui? Datang lah. Waduh. Cacing cau kemana di? Bukan aing dong lah itu. Kemana dia? Beti cau. Saya bisa bayang kalau kena maka aing tong. Wai, saya gak suruh ngeledekan aing. Udah ledekan besok embung. Amat be gembol. Cek karak tu doang ge. Tuh, siapa? Ngeledekan aing di bae. Diledekan be malarah. Beungeut teh rapikeun, ulah acak-acakan. Geus ganeng ceng ulah loba omong. Saya teu nyadarneun. Beungeut sia dong buut kesrek. Aduh. Sai di tanggalan di dieu. Emang teu kadeuleuneun. Makan ameng leumpang teh make mata, make tuur. Lebok tah. Tol. Tol, cek naon tol? Tol. Tol. Bapaknya. Tol. 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 Tol, tol. Kumanya. Bapak yang ieu. Tol. Jangan mana ya ini yuk. Tol. Lepas. Ada kalau. Kebenaran itu budak. Tol. Ceng. Si motor gunaan ieu. Intinya tang, kan dia lalagan aing. Cuma yang nabrak tangkalan. Jadi kieu. Sumpah doang ieu. Tol. Tol. Saya gotongan si ayo, gotong ayo. Ayo. Aing ngerawak kita. Lari. Berat awak si motor. Kieu jalan boga dosa mah tang. Diangkat lagi berat. Oh, juga si kumaha ceng. Kira-kira nyok tember heula. Sukuan di baju ku cai mah sadar. Udah di banjur ceng. Mending badan napas buatan. Teu hayang aing. Sungguh teh ibu Afrika. Cucu betang. Tuh hayang aing, badut.
Bikang onaman aing daek. Kok gitu tang. Kiki ge baturan sia kene meureun. Nya gedak babaturan. Kiki teh mah nyusahkeun aing. Salah. Urang tinggalkeun bayu. Ulah tang. Ulah. Karunya ieu anak batur. Mending ki bae. Urang kepet bae beungeut sama kecai uyah. Sama anak jelema dikepet ku cai uyah. Aku ge jukut jeung embe. Mah ge. Saing banjur bae ku cai, sugan sadar. Oke ayo urang nyaku caina. Yuk. Kan gerak kabur ya aing. Bisa dibanyu ku si Acing si Atam. Kamera si botol ayo. Tang ka masih botol lah. Mana heuh? Pugu teu nyaho aing ge. Cita dia mah gedang bae dieu. Gua dibawa ku langsung meureun tang sia tah mah. Cukup mah Ceng. Aing madak. Kalau kumaha ge anak jelema kabur tang. Di sini banjur kurang. Eta si eta bisa nih peng na Anjir aing percayaina be. Gerak kowe gerak kapanggih. Jadikeun gegetuk kowe Ceng. Geus tang, mah urang gerak panggih bae jeung manehna. Panggih urang gantung cingir dina tarang hau. Kagok lah kitu mah tuman. Salah. Salah. Aing. Potong mana poa ieu bangke do anak jelema leuh. Jancu, gerak panggih kowe. Sia, keraon. Bisnisnya ngajak-ngajak. Naon di sia? Bisnis naon, Bua? Datang-datang setengah yahu. Toy. Saya lagi si botol teu. Ditar aing manggi. Kemar embe jadi kandang. Enak ngeun. Tuh, gentang, saya nggak naon si botol mah. Kabur ini kurang. Udah kamari sore. Wania nih pukolot. Emang kurang si botol, Tang? Tadi engko mah pingsan. Kami digotong. Disotkeun geus gedeng, sadar-sadar. Pas dek dibanjur jokot cai. Eueuh. Sawan teh gelah ka kandangna. Tunggu di dieu leuh. Saya. Yuk. Nuhun jak. Tol. Botol. Oke, srek. Tol. Dak. Si botol lagi. Toy. Beneran teh sia neuti dieu. Itu bener, Tang. Jadi mah kemar embe manehna. Gue salah nempuh meureun toy. Dan si botol tah mah. Si bapara naon? Pira-pira bae mata aing pecak. Sakieu awasna. Wah, endah si botol nipuan bae. Halah, urang teakeun ka mana yuk? Ulah datang. Ke bae. Panggil be di jalan. Karena kurang cerok ulah nyaona. Oh, bener. Sancana ieu mah mulai berampun.